Ke. Saha ieu karek ningali dewek ieu mah. Si lain keur naon di dia, Kang? Hayang we Kang. Nah teu meunang. Lain teu meunang, dewek mah nanya. Wajar meureun. Sakarek ningali si lain ti kampung belah mana ieu datang ka dia dek naon? Kenalkeun heula. Borak. Oh, borak. Dewek Kardi, preman di kampung ieu. Piraku selain teu wawuh ka dewek, teu apal ka dewek. Preman. Oh, lamun kitu mah atuh sarua titel si lain yang titel dewek. Oh, si lain ge preman. Ke. Si lain preman nu nyekel daerah mana? Piraku teu apal ka dewek. Boro-boro apal ka si lain. Si lain ge teu apal ka dewek. Ah, nyangeus lah pada teu apal mah. To the point we mah. Daek teu kerja sama jeung dewek. Kerja sama naon ieu teh? Karti moal ieu. Si lain ngaremehkeun ka dewek. Dewek moal sapati-pati ngajak lamun eueuh duitan. Ci kira-kira gawean naon? Kieu ye. Gampang eta mah. Nyangeus. Nu naon deui? Alah, gampang mah saeta mah nu penting gawe heula, hayang katingali. Jika di kuburan yang carape yang naon Nah, jika Neng Mila eta. Neng Mila, nuju naon eta teh? Bu RT, kadihang ya, kadi. Nuju naon Neng Mila tadi dieu? Iya Bu RT, aduh istirahat, capek. Bu RT mah menit apa? Apaan Neng Mila teh? Dagang barang-barang branded tuh. Naon wae antawisna eta barang-barang nu ku Neng Mila diical teh? Bu RT, pokona mah di Neng Mila mah segala aya atuh. Pokona mah naon Bu RT nu dipikayong pasti aya. Ready stock. Pokona mah. Sae atuh kita Atuh sanes ge Neng Mila. Hebat. Kala. Ari sagala aya mah beuneunan. Di da oge aya. Nah kumaha ari Ibu RT? Dina aya dudana oge. Moal ka Bu RT keun atuh. Apaan Mila teh? Randa. Atuh kitu mah sami-sami randa urang teh. Atuhnya heueuh urang teh pan randa ieu teh. Bu RT, lainnya ning urang teh sarua randanya. Lain rarasaan mah Neng Mila teh da curintik ieu teh tingali bibir amu cuy. Anting segede pelak serban. Ieu bulu mata anti badai, tapi Neng Mila teh randa. Heeh nya. Rarasaan mah atuh da ece oge geus kurang kumaha ieu teh. Geus segala diterapkeun we aya oge. Tapi nah kiki jeung kieu we nya. Geus lah Bu RT, apa ning sok aya paribasa jodoh pati bagja cilaka mah geus anu katur. Nu penting mah urang mah sehat we walafiat bahenol selagi bulu mata Neng Mila tetap curintik bibir amu cuy seperti gincu. Nya bener aya nama atuh. Bener geus kitu. Nu penting mah ece ge sehat. Walaupun memang ayeuna rohani mah aduh. Jasmani mah sehat neng ngan rohani na yeuh.
dinten ayeuna mimit teh kedah pendak sareng Yayang Udi. Ieu kopi damelan Neneng Mimin spesial kangge Yayang Udi. Duh, hujannya. Tapi teu halangan kangge Mimin mah. Bade hujan, bade halodo. Dinten ayeuna Mimin kedah pendak sareng Yayang Udi. Kang Udi, Mimin teh nyandak naon, Cing? Nyandak naon gitu? Kopi karesepna Yayang Udi. Kabeneran atuh, Udi can ngopi. Sok atuh. Dileueutnya Kang ya, mumpung masih panas keneh. Kantenan atuh. Duh, nikmat kieu. Ih, nya jelas nikmat. Da eta mah kopi spesial buatan Mimin. Didamelna oge ngangge penuh cinta. Dikocekna oge 20 hiji kali, Kang. Nuhunnya kopina. Pokona mah pamimimin ananon mah. Udi siap ngebantu. Mohon ya Yang Udi. Hatur nuhun pisan sate acana. Sok dileueut atuh. Raos ah. Wah. Si Udi kieu carana mah beuki betah euy si lain gawe teh tuh. Dibarengan ku Mintarsi. Gut, rek mana? Kade heula atuh. Yeuh urang ngopi. Kabeneran aya kopi nikmat. Buatan Mintarsi. Walah, lanjutkeun we di. Kebeneran rek mah perlu euy. Sok sing tina kanannya. Kade sing lempeng jeung laola ah. Assalamualaikum. Salam. Kumaha Akang? Raos? Harus pisan katampi. Nikmat pisan Kang? Aduh, enjing kieu mah sigana raoseun pami semulean nya. Semulean heula ah. Anjeun salami ieu teh meureun nyandiwara. Kadeudeuk cintana ukur pura-pura. Teu jeung hate, teu jeung rasa. Sajeroning ngedeudeuk sayang. Teh Nining. Hate rasa mah ngalayan. Teh Nining. Kang Ogut. Ai Teh Nining iraha uwih. Tos tilu dinten Kang Ogut. Kamana wae rame terang atuh. Har. Ari manawi teh cacan uwih kitu Teh Nining teh. Kuduna mah Teh Nining dibebarakeun make toa supaya sakabeh kampung ieu teh apal yen Teh Nining teh tos uwih ka dieu atuh. Puguh we, sikeun datang BLT wae kudu bibarakeun. Kala. Ari Teh Nining teh masih kena ngaranna. Masih atuh. Mun geus boga salaki mah, meureun aya di dieu. Nah kumaha kitu? Teu kumaha Teh Nining, nya naros we atuh Ogut mah. Oh, panyata kitu aya bos Kang Nining. Beuh, ieu mah bos we lu tanyakeun teh. Nama kejeng hayang ka bos ari Teh Nining. Nya hayang atuh, bos mah ieu loba duit. Be, Teh Nining, loba duit cangtang tuh bisa nyenengkeun kana hate ari Teh Nining. Ih, pasti senang atuh. Loba duit mah sagala kahayang kacumponan. Hayang itu, hayang ieu pasti kasorang. Aduh, Teh Nining, cantang tuh jigah kitu. Geningan loba, nu loba duit.
rumah tangga hancur, ku alatan, pangrasa loba duit, salingkuh, nyandung nu disebutna. Daek dicandung teh. Ah, kalah kamana karep Kang Ogut mah. Sakira ngadek ceramah, tong di dieu. Saha nu ceramah hari teh nining. Ogut mah sajang ngelingan ngebejaan ka teh nining. Asa mangloparkeun atuh da. Keur mah di pantai nining teh tatangga Ogot yang tersimpun. Terhormat maksud teh. Tuh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isu kene geus ceramah, leheung lamun jadi duit. Duh. Eta anu geulis nyanak naon meni angkaribung kitu. Halah, ya aki-aki menita apal, apan mila teh randa pangbeungharna di kampung ieu. Allah. Randa. Meni dilelebar. Sakitu geulis kieu. Naon maksudna jeung nyebutkeun dilelebar? Lamun Neng jadi bojo juragan, moal dilepaskeun, moal diabur, moal cenah papanasan atuh. Aduh. Dedeh teuing atuh ningalina oge. Ih, tah nu kieu, aki-aki nu cunihin kieu teh. Emang aya keneh aki-aki nu ngagomal 2020 sigah kieu. Ih. Is, tong nyebat aki-aki atuh. Ya, Neng. Ieu teh juragan ti kota, juragan tanah nu atos kakoncara. Oh, ieu teh juragan. Alus atuh ari kitu mah berarti kudu balanja ka Neneng Mila. Emang icara naon kitu anu gelis teh? Benih kersaan. Tuh, rupa-rupa atuh juragan. Alah. Atuh eta mah meureunnan barang-barang awewe. Monya atuh juragan kedah nganggo tas awewe. Ari taun teh ieu mah ieu. Nya teu naon atuh juragan, sugan we jang bojo juragan. Alah, tos lebetkeun deui. Juragan mah teu gaduh bojo, Neng. Nah, kaleresan. Juragan teh teu gaduh bojo. Terus saurna tadi Neng Randa leres gitu. Meuni tong ningali Randa, meuni rancingeus. Neng Randa. Gagal deui wae. Aduh. Gusti, gagal. Bu Ete, kemana Bu? Eta bade kecengkar. Ogut, Bu RT, pan ibu teh tos tengah jabat deui. Nya. Aduh. Gut, daripada luntang-lantung teu pararugu, mending jadi makelar tanah. Kamari ibu penak sareng namina juragan Jumanta. Majar maena dek melian tanah di kampung ieu. Sugan atuh gede eta menang komisina. Iya cing cirining geus ka hisnotip tah ku juragan. Si Ogut mah lain hipnotis atuh, hipnotis. Tah eta maksudnya Bu RT. Hisnotip. Ku keukeuh. Hi
Nop, Not tis, tis. hijikeun. His notif. Aduh, salah wae si Ugut mah. His notif. Ah. Ning eta salah. Di mana-mana oke. Hipnotis. Heeh lah kumaha Ugut lah. Heeh. Tong benang ka hipnotis ku jelema eta. Bahaya eta teh. Eta nu bakal ngarusak di kampung urang. Ngaruksak kumaha ari Ugut? Nu aya mah alus we di kampung ieu bakal diayakeun perumahan. Aduh, kalah atoh. Bahaya justru eta teh ceuk. Eta nu bakal ngarusak di kampung urang teh. Kabayang, lamun ieu kampung dibeli ku eta juragan, dibangun ku perumahan, atuh meureunnan moal bisa tani. Kumaha ieu teh? Heeh nya Gutnya. Lamun kitu mah meureunna ibu oge mah bisa melak pare, mah bisa bertani. Ai kitu carana mah atuh eta teh salah meureunnya. Justru eta makana ayeuna Ceuim selaku mantan RT di dieu bantu atuh Ogut. Soalna juragan eta teh geus nyuruh naon disebutna teh preman. Majarkeun teh preman nu ngaruh bahkan ka mari kita kelungan jeung Ogut. Si preman eta teh ngaraksuk enak teh ka kampung urang teh. Ngolo warga-warga supaya dijual tanahna ku harga anu mahal. Ulah kabibita kitu nya cenah. Tah ayeuna mah beuneunan Ogut ade ka hareupeula karena aya urusan. Ceuim selaku mantan RT yang terhormat ye bantos Ogut ya. Muhun insyaallah nya. Itu atuh. Satuju. Satuju pisan. Ade satuju titu ah. Ugut mah. Alah. Mangga tuh. Mangga. Mangga. Marni, kamana Neng Sari? Sugan terek majeg. Naon nanya ke si Sari? Ih, santai atuh Mar. Slow respon, ning ngagas wae. Wajar atuh kali nanyakeun si Sari. Kan biasana Marni sok duduaan jeung si Sari kamana-mana. Oh, gitu. Bisi we naon-naon. Eueuh nanaon atuh. Tenang, poe ayeuna mah Kardi moal majeg, moal macem-macem. Tapi poe ayeuna Kardi keur neangan 2 jelema. Nu kahiji Neng Sari. Nu kadua si Ogut tanu dicangan ku Kardi teh. Oh, kira-kira naon yang si Kang Ogut? Aya masalah naon? Adi Marni teh apal. Kan kamari si Ogut geus galungan jeung Kardi. Kardi mah teu ngeunah. Kamari mah Kardi eleh rumasa lah, tapi ka bonyok. Ayeuna poe ayeuna pisan Kardi kudu panggih jeung si Ogut, dek diratakeun si Ogut teh. Nya enggeus lah, Marni mah teh yang nyaho da eta masalah Mang Kardi. Os. Mar. Pandewek teh bedek nanyakeun si Ogut ka si Marni teh. Kagak poho deh, si Sari deh. Aduh. Neng Sari, tumben enak mah nyalira geuning. Muhun Kang Ogut, bade nyamper Marni. Oh, bade nyamper Marni. Panginten bade latihan deui nya. Kek. Pami Sari teh kunaon sih? Siga nu bawa wae ka Ogut teh. Teu naon, sugan eta. Sugan eta kumaha ari Neng Sari? Rasaan Ogut mah teu gaduh salah ka Neng Sari. Tapi nah meuni jiga ninggal ka musuh. Kunaon atuh? Nyarios atuh geura sok. Pami Ogut aya lepat ka Neng Sari. Sok balakakeun ayeuna. Ulah sampe ka jiga kieu atuh. Janten disebut teh ngabudi ucing pami kitu teh. Cik Sari bade naros.
Ari anu dibonceng ku Kang Ogut saha mesra nangkep deh. Oh, Neng Sari teh. Berarti jelas gitu. Alhamdulillah. Neng Sari, eta mah sanes saha. Bahkan Kang Ogut teh terkenal. Malahan main oge duka ka mana tah? Tilem. Di muka bumi ieu. Lain sakumaha kacepeng-cepeng leungeun. Astagfirullahaladzim. Pacepeng-cepeng leungeun kumaha ari Neng Sari. Sumpah nage Kang Ogut mah teh naon. Pamit telepat mah. Teh namina teh saha nya? Oh nya, Neneng Markona. Naroskeun bumi Neng Sari. Ai saru Kang Ogut teh kan terang teu ninggal. Sugan eta uning teh ka Neng Markona. Oh, Neneng Markona sanes tadi atuh nyarios. Nyarios tadi kumaha atuh? Kang Ogut bade nyarios. Teu percanten. Ninggal pamun teu Neng Sari kot pajuriwet kitu. Oke. Berarti ayeuna Neng Sari teu ngambek deui atuh Kang Ogut ya. Saha nu ngambek? Sok kepedean. Perasaan Kang Ogut tuh eta mah. Tah, kitu atuh. Menilami atuh dah Kang Ogut teh ngantosan senyuman anu manis ti Neng Sari teh. Ayeuna mah Neng Sari ku Kang Ogut dijajab. Soalna di kampung urang teh tos teu aman teh. Aya preman, aya juragan nu milarian tanah. Si juragan eta teh mun teu salama cudihin. Wah, kayak jideun. Ayo, supaya aman. Ayo, gimana?